Suryalaya kajembaran rahmanya dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamegat istri sepuhana muga-muga sing ginanjar kelujengan masing-masing rahayu sapa panjangna ulah aya kepengkahan jeung sadayana oge nu jadi papayun nagara sina tambih kamuliaanana kaagunganana tiasa nantayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin kaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci Dhahir Batin jeung na sim kuring nu jadi pananyaan dari